Alhamdulillah tos sangakin Kembang Gandung sebagai nyata lagu bubuka malu bikin doa ada teh emangnya ngadoakeun ka Saebul Hajat we kasadayana mugia mulus saja berkah selamat kini lur karjaan. Aya apa menurut lagu di ibu sa di si ibu teh nya keterang jalamina teh keterang namina teh lagu nu dipunutnya teh laguna goresan hate mama sana teh lagu ieu disengakeun ka sadayana panonton nya khususna Saebul Hajat Bapak emang mewah istri mugia sing tiasa ngegemakeun lagu goresan hate teh bari dijaipongkeun dipangdutkeun nya ulah ah cenah ulah isina sini carikan abentar saknya mama ehatnya goresan hate ada biasanya dengan lagu namanya Nuraraos teh apa orang dia mah tuh Mang Emang atau imanya kawasan Bapak Emang Bapak Akri teh ujung sini Bapak Neh oge di Cilebang Lebaknya sapara kanca teh Bapak Amir di Cangkrang sacangkrang tah mohon napangkeun nyi Bribados Mitra Budaya Pajajaran mohon mangga pulang Bapak Kardi aya di Carang Pulang Bapak Kardi ayanya mohon asadayana udah ka orang Carang Pulang ka orang Semplak ka orang Sinang Barang Bubulak kum sabogor dah itu nya mangga lagu nu kaduanya tah goresan hate wilujeng ngadangukeun. Goresan hati seluasna tanda tanya nah ayat kene kan dadah katina abdi nyaris kana jurang anonisna jarina batin pinoh ku karumaosan hirup abdi neh ibu urip anu bager pinuku nada janista sikana teh ibu urip anu bager moti